cerita rakyat dari Jawa Tengah berjudul Gunung Wurung. Zaman baheula di Jawa Wengkon anu ayeuna jadi bagian tina Kacamatan Karangsambung, aya hiji kampung leutik anu wilayahna sajajar jeung tanah datar. Henteu aya hiji gudukan atanapi pasir anu katingali di sakurilinganana. Hiji peuting anu hening katembong sesepuh kampung ngadoa ka dewa di sawarga. Kalawan salamimpi hebat, maranehna menta sangkan hiji gunung diwangun deket pamudukan maranehanana. Tetela doa maranehanana dikabul ku dewa. Pangwangunan gunung bakal dimimitian isukan sarta bakal dipigawe sapeuting. Tapi kalayan syaratna teu aya warga negara anu tiasa ningali nalika gunung eta diciptakeun. Para sesepuh desa sapu kana syarat ieu. Isukna maranehna ngumpulkeun warga pikeun nepikeun warta hade jeung syarat. Wargi-wargi sadayana, urang ngahaturkeun nuhun ka sadayana bilih wanci-wanci magrib lebet ka imah masing-masing sareng teu aya anu kenging kaluar ti bumi dugi ka isuk-isuk panon poe surup. Cek kokolot desa. Hapunten Pak, musibah naon anu bakal naranjang kembung urang? Naha urang dilarang kaluar ti imah? Tanya seorang warga bingung. Nyaho, dulur, yen dewa bakal ngawangun gunung pikeun urang sareng teu aya anu diidina ningali nalika aranjeun nambel. Terang sesepuh desa anu sanes. Saenggeus ngadeng katerangan ieu, warga ngarti naha maranehna dilarang ninggalkeun imah maranehanana. Wanci magrib, suasana di kampung mimiti sepi. Kabeh warga geus asup ka imah jeung ngonci panto pageuh. Telila ti harita, para dewa turun ti kahyangan pikeun ngamimitian digawe ngawangun gunung di wewengkon hulu desa. Mimitina aranjeunana ngawangun pilar anu kuat. Saparantos peuting damel, para dewa parantos rengseng ngawangun pilar. Tiang-tiangna tuluy ditutupan ku taneuh nepi ka ngawujud gunung. Para dewa digawe nurutkeun tugasna masing-masing tanpa nyarita sakecap. Aranjeunna terus digawe nepi ka peuting tanpa capek. Wanci isuk-isuk, pangwangunan gunung ampir rengse. Ngan ukur rengse eusian eta tinggal saeutik deui. Nalika para dewa masih sibuk digawe, ujug-ujug di arah desa aya budak awewe lempang ka arah walungan anu aya di sabunderan tempat dijieunna gunung. Tetela mojang teu nyaho pengumuman ngeunaan teu ninggalkeun imah peuting eta. Lantaran nalika dibewarakeun ku salah saurang sesepuh desa, manehna teu hadir sarta teu aya warga anu ngabejaana. Budak awewe datang ka walungan lantaran rek nyeuseul beas rek masak. Manehna leumpang teu merhatikeun ka sakurilinganana sebab masih keneh poek. Sabut rek turun ka walungan, eta mojang ruas lantaran ujug-ujug di hareupeunana aya hiji pasir. Naha ujug-ujug aya pasir di ieu tempat? Padahal harita tempat ieu masih datar. Duh Gusti, naha abdi ngimpi kitu? Saur budak awewe seolah-olah manehna teu percayaan hon anu manehna tempo. Najan kitu, nalika ningali sababaraha makhluk pikasieun gerak gancang bari ngangkat batu badag tanpa kecap. Moja langsung kabur ti walungan sabab sieun. Tulungan abdi, ngagorok eta si Mojang. Si Mojang terus lompat temalire kana kaayaanana nempi ka beas nu rek dikumbah ka pican. Teu aneh, beas diborok-barik di samudeureun pasir. Konon beasna roba jadi batu anu wangunna siga beas. Dewa nu ngadenge jeritan eta Mojang ngarenghap. Manehna oge sadar yen pagaweanana geus disaksian ku manusia. Warga ngalanggar prajanjian urang. Hayu urang tinggalkeun ieu tempat. Gorowok salah sahiji dewa ka dewa-dewa sajana. Akhirna para dewa ngeureunkeun pagaweanana, maranehna ninggalkeun eta tempat sarta buru-buru balik ka sawarga. Nyatana pangwangunan eta gunung henteu acan rengse. Tungtungna pangwangunan gunung dibatalkeun.